Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf dan saya akan membacakan sajak berjudul Leuheureun Teluk Jakarta, karya Eti RS. Netep daratan sabengbatan, bet manjang dina ingetan, lemah pangancikan, kalimpudan, suhunan. Ti gedong petingan nepi ka tempat nyiruruk saliwatan. Nasaha nu ngagelar tanah angar, nasaha nu teu butuh rampik dakna tatangkalan. Pulas hejo pasawahan, tingarudat di antara pulas-pulas campuran. Lir papaesna lukisan nu teu merose aturan. Kasaha kudu talatah, nepingkeun rasa ngeunaan tempat bumetah. Kasaha kudu jemerit, nepingkeun karisi ngeunaan bumi.